Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duhru sewiji salat duhur. Wa waktuha lan utawi waktune salat duhur iku idza jalat tatkala wuslingsir opo asyamsu serangenge oleh lingsir ila masiri dilli kulli syai'in teka maring dadi ne wawayangan saban-saban sewiji iku mislahu saumpamane syek goero dillil istiwai hale saliyane wawayangan tengange. Aduhru kahiji salat anu diwajibkeun teh nu difardukeun teh nyaeta salat duhur. Wa waktu jeung ari waktuna salat duhur eta idza jalat di mana-mana geus ngageser naon asyamsu panon poe ngageserna ila masiri dilli kulli syai'in nyaeta tepi ka jadi nakalangkang sakur-sakur perkara eta mislahu bangsana eta perkara ghaira dillil istiwai halna salianti kalangkang anu dina waktu manceran tengah-tengah. Nah waktu manceran saya teh keur nerangkeun nyaeta sebahagian kawajiban teh anu mana sebagian kawajiban teh anu sifatna harian. Jadi sakumaha anu geus terangkeun aya kawajiban teh aya kawajiban harian nyaeta salat anu 5 waktu sapoe sapeuting lohor asar maghrib isya subuh. Aya kawajiban teh kawajiban anu tahunan mana seperti puasa Ramadan tuluy aya namun tambah zakat fitrah kewajiban tahunan tah. Aya nu kawajiban teh nyaeta kawajiban saumur hirup nyaeta ibadah haji ibadah umroh. Taya kewajiban harian nyaeta salat anu 5 waktu anu kahiji salat duhur. Nah ieu keuneda geus aya logatna geus aya coretna. Cuman ieu sakumaha ceuk kamari di Cibaliko bahwa anu jarang aya namun sama urang apal teh kawajiban dina nalika urang moal wakami gawe salat. Moal salat dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ta ieu nyaeta kudu sadar bahwa di mana-mana moal prakarita moal ngalakonan harita rek engke deui diwajibkeun nyaeta urang ngajam. Aya srek hate urang ngarencanakeun rek migawe salat anu eta moal ayeuna Gusti bade ke dina lebet waktosna sekitar jam saanu. Maksud jam saanu teh nyata dina waktu eta kene kumaha kemari teh maka wajib di mana geus manjing waktu gawe salat atawa niat nu tangtu rek migawe salat dina jero waktu jadi dosa urang lamun
henteu kitu. Kamari mana coba ligo geus ararapal sarean. Teu kaur nyangkrung gitu. Kali deui maka wajib di mana geus manjing waktu gawe salat atawa niat nu tangtu rek migawe salat dina jero waktu dosa urang lamun henteu kitu sekali deui maka wajib di mana geus manjing waktu gawe salat atawa niat nu tangtu rek migawe salat dina jero waktu jadi dosa urang lamun henteu kitu. Jadi singet-inget ketika aya namun tamaadan teh merenung heula masing-masing. Ieu teh aing terek ayeuna eta atawa rek engke deui. Lamun rek ayeuna gara buru-buru ka cai ya. Lamun ayeuna moal ayeuna Gusti abdi bade midamel salat lohor ieu ke dina waktosna kinten-kinten jam 2 kinten-kinten 1:30 geus sae keteruskeun gawe. Nah, jadi lamun ayeuna mun teu meprak henteu ngajam henteu jadi dosa urang lamun henteu gitu prak henteu tuluy ngajam henteu. Eta nu kudu ayeuna teu selalu sadar teh. Pan aya urang mah ditingali lah termasuk ayeuna akang. Jadi ayeuna mun teu mah henteu congdur gitu. Henteu durcong ayeuna mun teu mah salat teh. Henteu durcong. Jadi ayeuna mun teu mandur teh oke ayeuna ke deui gitu, ke deui. Tah sing ingat lamun urang ke deui teh nu bieu teh. Lamun prak salat teu geus lohor teh geus ngong adan teh geus dur bedug mun baheula mah geus ngong asar geus dur asar teh salat teu ngajam teu maot teh soul khotimah maot keur doraka naudzubillah min dzalik. Jadi kira-kira aya namun teh mah kira-kira ieu mah loba nu maot keur doraka loba anu kitu gitu. Nu kitu. Jadi ayeuna geus ngong ayeuna mun teu lohor kacai henteu ngajam teu maot we memeh ayeuna mun teu masalah lohorna teh memeh salat lohor maot doraka da teu aya ngajam teh ya. Jadi lain ayeuna mun teh mah maot keur teu boga dosa justru tina sawarehna anu maot keur dosa teh nyaeta di mana-mana geus manjing waktu salat migawe salat eta teu harita ngajam henteu hos we. Lamun ayeuna mun teu geus ngajam maka buru maot can salat henteu doraka. Henteu doraka. Da geus ngajam teh eta nu kudu ku urang diinget-inget eta. Tak nyang-nyang heula ayeuna geus adan masing-masing merenung mun erek kacai wae prak kata alus gitu mun moal ngomong sorangan Gusti abdi ke bade salat lohor teh dina waktosna we kinten 1:30 jam 2an Gusti abdi bade salat asar teh ke moal ayeuna kinten-kinten jam 4an 4:30an jam 5an masing 1/2 geus pegepek wae gitu. Dati ayeuna mun teu mantan haram lega keneh tak kudu kitu sing ingat karena lamun ayeuna mun teu urang deuk nganyahokeun waktu-waktu
waktu sholat mah da sebenarnya mah teu nyambung. Naon sabeban aya namun teu nyambung memang waktu geus dijieun ku batur. Waktu sholat ieu teh geus dijieun ku batur urang mah. Jadi geus kapiheulan. Tamah-tamah lamun seguran aya namun tama erek nyeun waktu sorangan sanggup henteu. Kaduga henteu. Ieu mah urang ngomong maka jeung ayeuna speaker nganekeun radio da pokona ku sorangan nyeun waktu teh pek atuh alus. Cing cirining aya gadag gitu. Cing cirining aya kahayang moal ngandalkeun speaker adan ti batur moal gitu. Moal ayeuna mun teh ngandalkeun HP moal ngandalkeun ayeuna radio moal ngandalkeun ayeuna mun teh nu aradan di masjid kuring mah deuk ayeuna mun teh ngajatuhkeun waktu salat nyieun sarangan tah pek we teh ayeuna mun teh engke teh sekitar jam 11:30 12 lebih teh persiapan moal nganekeun batur kumaha aing kitu alus berarti aya kahayang diganyar eta teh diganyar mau teu diganyar ari itu mah aya namun teu nganyahokeun waktuna batur eta nu adana batur urang aya nu taya gawe nya eta nyieun pancer di tengah-tengah sing lurus tuh geus kitu tingali sabu aya namun teh jam 12 kurang engke geus makin memonok eta bayangan maneh monokan eta lamun ku istiwa jam 12 tepat jam 12 tepat itu adalah pas si bayangan nyata lurus nyata eta nu disebutkeun waktu istiwa eta disebutkan istiwa. Jadi kalakang jeung nu boga kalangkana akur sama. Jadi henteu muncul ayeuna bayangan. Nah, ke di mana-mana long ngageser iza jalat asyamsu. Di mana-mana ayeuna geus ngageser nyata si matahari di tengah-tengah. Ka mana? Ka arah barat. Kabelah kulon itulah waktu duhur pek kemudian geus dan mau amal ke speaker ayeuna ku batur geus dan lamun ayeuna mun teh kitu nangtung ge nyeun ku urang ayeuna urang ieu dipancer mah gitu ngaduan tong bengkung urangna tong bengkung ayeuna lurus tegak ayeuna mun teh eta tong aya bengkung-bengkung tah ke di mana-mana ayeuna geus waktu istiwa urang ayeuna beak kalangkang urang kasih matahari ayeuna mun ngegeser ke belah kulon lole aya bayangan aya kalangkang ayeuna urang tah nolol saeutik tah eta waktu lahar didinya terus eta teh manjangan nah tapi ka mana puncakna nyaeta tepi ka sarua kalangkang eta jeung nu boga kalangkang tinggal ngukur ayeuna kana badan urang lamun urang 100 meter aya 100 meter 60 contohna jangkung teh mangka di mana-mana kalangkang geus mencapai ukuran 1 meter 60 cm habislah waktu duhur masuk waktu asar waktu ayeuna mun teu masuk waktu asar tuhnya erek moal teh alisuk kan komo ada dari masjid itu kumaha kumaha TV gitu mun erek gitu teh cek akang ayeuna mun teu nyambung ayeuna mun teu nyaritakeun waktu-waktu nyaritakeun jadwal ayeuna salat samarata jadwalna geus dibuat ayeuna ku depak gitu. Kedua ayeuna ku depak. Ayeuna mah jadwal salat teh pan ayeuna mun teu depak atawa dina televisi, dina ayeuna mun teu radio, dina HP ayeuna mun teu aya. Dina HP ayeuna mun teu aya. Itulah ayeuna mun teu nyaeta waktu salat duhur.
duhur wa jawaluha mailuha an kabis sama ila jihatil maghrib bima yadharulana. Jadi sebutkeun lingsir-lingsir ngageser ayeuna panon poe teh mailuha doyong dengdek si matahari nyetet dina tengah-tengah langit ka mana ka arah barat. Bima yadharulana eta teh nu katemo ka urang nu katembong kurang lain dina hakikat. Nah sabab kieu nu disebutkeun ngageser teh jawal teh aya jawal an khusus dina ilmu Allah, aya jawal ngageser matahari teh anu menurut penglihatan malaikat, aya ngageser teh nyata anu menurut penglihatan manusia, aya ngageser anu khusus pengetahuan Allah, aya ngageser nyata anu menurut pengetahuan malaikat, aya ngageser nyata anu menurut pengetahuan makhluk nyata anu sok aya dina ilmu falak teh eta mah anu bisa diketahui ku jelema. Jawa teh nya ibu-ibu mah teh otak makan ukiranya aya namun teh gitu. Sehingga aya namun teh kantos cenah junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumaros ka malaikat Jibril alaihi salam kenaraskeunana teh malaikat Jibril duk di ayeuna ari ayeuna geus lingsir geus ngageser acan ayeuna mun teh panon poe malaikat Jibril alaihi salam nyata la naam naon malaikat Jibril ai hartina la naam teh ya Rasulullah qata'at fi falakia ieu cepetna perjalanan majuna ieu matahari anu berjalan dina relna antara omongan kami la jeung naam teh itu adalah lalakon jarak tempuh 500 tahun antara kecapla kana naam. Berarti menurutnya eta zawal pergeseran matahari anu diketahui para malaikat mah kitu 500 tahun tina la naam sakali sadetik la naam ya tadi mah acan gitu bacan saking cepetna naam atos kulan la naam gitu kan acan harita atos deh kumaha la naam teh tina la naam teh nya 500 tahun itu ayeuna mun teu menurut pengetahuan para malaikat tentang perputaran ayeuna matahari. Masya Allah taya ila dilli kulli ila masirid dilli kulli syai'in mislahu teh nyata puncakna finisna waktu duhur teh tepika jadi si kalangkang teh sarua jeung nu boga kalangkangna dipotong ku nyata bayangan dina waktu manceran gitu dipotong aya namun teu eta jadi sarua aya namun teu jeung boga kalangkangna. Jadi hartina teu di mana-mana aya namun teu geus kalangkang geus sarua jeung bogana itulah habisna waktu duhur masuk waktu asar. Jadi akhir waktu duhur adalah awal waktu asar. Akhir waktu duhur adalah awal waktu asar gitu. Kumaha ada peperkatan masih ngerti peperkatan gitu mana erek oh iya suka kumaha radio deui kumaha dibatur gitu namanya waktu serangan teh kudu peperkatan gitu ari moal mah kajawan erek gitu kayak erek aja naik kaluhur tuh kaloteng gitu lo bahalang aya di dia mah pan aya narekep urang kaloteng gitu kan itu sakayanya siap-siap aya 11:30 teh siap-siap esukan kaduana
waktu salat anu diwajibkeun difardukeun teh nyaeta salat asar. Wal asru wallahu a'lam bissawab.